Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudinya sareng sim kuring mang nanang beo. Ayo urang neraskeun deui hancak ngadongeng dina judul si jelug hayam gaib. Mangga mitra urang nglajengkeun nya wilujeng ngadangukeun prung. Kalayang gapruk jeprot ceker kencana ngajebrot kana dada si Bangkok balu karena matak aneh nyaksian sabab ketingali si Bangkok teh langsung cicing nangtung kawas patung awakna kaku kawas anu beku bae kawas kena anu ku es bae. Tuan Hendrik anu boga nas eta si Bangkok manehna ge colohok kitu dinu lalajo eueuh anu teu gogodeg atuh sabab aneh tenggelan si jala perang teh kitu balukarna. Hop atuh si Bangkok ditewa ku Tuan Henry. Oh kenapa kamu Bangkok sapertos anu jantungan teu usik teu malik kaku sapertos mayat. Bener we kayahan si Bangkok teh kawas bangke sakujur awakna teh kaku. Tuan Henry kukur gogodeg heran bari ngaku hayamna teh tetelan nepi ka paeh dina kayaan saperti kitu. Atuh ari Adipati Suryalaga mah bungaheun pisan sanajan sarua manehna ge kaget. Tetela kamampuan si jala perang teh bisa ngaluarkeun tenggelan ampuh kawas tapak banyu beku bae. Manehna ge kakaraeun teuing da cenah ari biasana mah tarak ngaluarkeun wewosen saperti kitu. Ari kitu namah mun seug apaleun mah eta Adipati Suryalaga teh kana asal usul si jala perang. Kapan si jala perang teh tayalian ti si Lempai teh mangrupakeun hayam anu luar biasa. Da puguh hayam bogana juragan Soma teh anu meunang ngeusian ku kakuatan goib ku Bah Jalotang. Dina waktu anu katukang dipiharep bisa nandingan si jelug. Tapi dina kanyataan mah eta si Lempai teh teu kaburu diadukeun jeung si jelug waktu harita. Sab kaburu leupas teh nepikeun ka dipaok ku dua urang jalma. Nya anu akhirna mah dijual. Nya nepi pisan ka eta Adipati Suryalaga. Atuh ayeuna urang balikan deui ka pakalangan mitra kaum dangu sabada si jala perang hayam kagungan Adipati Suryalaga dinyatakeun unggul ku Kirang Pangajen atawa juri harita Nyi Arum teh salaku panata acara kalacat deui we naek kana luhur panggung pok teh carita parantos ku kasakseni ku urang sadayana. Rehna si jala perang anu unggul ku kituna urang lajengkeun deui ka pamilon anu salajengna nyaeta hayam kagungan juragan kuwu nyaeta si Beluk anu bade mayunan si Donto kagunganana Den Somantri. Atuh ku kituna mangga supados ngajeng bae ka pakalangan cek eta Nyi Arum. Kekak ku Baraja teh lempang muruka pakalangan bari ngelek si Beluk. Kitu deui si Donto hayam mogana Den Somantri anakna Adipati Jembar kiwari mah geus aya di luhureun pakalangan. Atuh geus adu hareupan kitu mah hayamna teh pada diecageun kiwari mah geus adu hareupan hayam ku Barja teh nu nalah si Beluk lajan begang tapi katingali panonna teh mani buring has. Tidak beheungna ngagantel kongkorong batu akik warna hideung kawas batu wulung. Tapi lantaran buluna si Beluk mah hideung meles, jadi teu katingali ku nu lalajo mah. Ari hayamna Den Somantri mah hayam Bangkok anu montok. Gede hayam teh eta meureun alus parabna oge. Mana kitu oge jeung deui marupakeun hayam Bangkok anu pinilih. Tapi najan gede oge ari gerakanna mah gesit katingali otot-ototna teh maniting berehil mun cara jelema mah. Hayo Beluk geralawanan euy. Mangga mangku
Ayeuna mah urang adukeun hayam urang teh. Dar we ayeuna mah urang adukeun. Ngan ulah heran. Najan hayam kula begang. Tapi kemampuanna mah luar biasa. Cekan ku barja nembalan. Pek kera buktikeun, Mamang. Ayeuna mah urang lepaskeun hayam urang. Sok ah. Der ah. Cek eta Den Somantri. Atuh geus pada dilepaskeun mah srok. Eta hayam teh maju tatan-tatan pikeun aduh hareupan. Man harita memeh narajang si Beluk mah katingali manehna teh kongkorong. Sorana kongkorongna teh matak aneh. Mulala joge mani curing hap. Da eta cenah suara kongkorongna teh mani ngelawung. Kawas sora jalma anu keur ngabeluk wae sorana teh. Beda jeung hayam biasa. Ting sapedah eta si Beluk mah turunan hayam pelung meureun campuran jeung hayam adu. Ting kumaha? Da eta we ti korona teh beda jeung hayam sejen meureun. Bisa lua laeu kawas keur ngabeluk. Atuh geus kitu mah der bae. Hayam teh diadu kalaprak, gelabruk, japrot. Duana geus pada silih bintih, silih siih, sakapeung mah silih pacok. Jeung silih gabret, cekerken cakatuhuna pilih genti sibuk, silih babuk. Silih banting harita teh. Bisa kasaksian najan si Beluk hayam anu begung alias begang. Kawas anu kurang parab, tapi awakna teh teuas. Kawas mibana kawedukan bae, eta meureuran alatan tuah kasakten batu mustika. Anu warna hideung, anu meulit dina beuheungna. Sakitu siih anu seukeut teh. Bogana eta si Donto keuna pisan sababaraha kali kana anggahota badan eta hayam. Tapi eta si Beluk teh teu kerel-kerel. Sabalikna, si Beluk anu nyorocos kana dada si Donto. Nembus pisan kana dada si Donto. Hiuk, gabras dayak dak. Karasa dadana nyerieun getih mancer tina tatuna. Tapi si Donto teh can nepi karubuh, masih bisa ari ngalawan mah. Najan geus katinggali ripuh oge. Atuh geus kitu masih Beluk tenang tukeun sikapna, pikeun mungkas lumakuna eta tarung. Memeh narajang harita kongkorong keulawe saperti biasa kawasora keur ngabeluk bae. Ari geus beres mangablesat lir pasar. Ngabjebrot ngabintih hulu si Donto. Hiuk jebrot bangkieung koloyong kebru. Katingali hulu si Donto teh pejah huluna boloboran ku getih. Akhirna mah kekerjatan ngaleupaskeun nyawa. Si Donto teh geus bae sapada harita. Ulah lajo keprok surak amal-amalan hayam gan ku barja cenah anu unggul. Ayo unggul euy lah, hebat euy eta hulu gan ku teh aduh. Eta tenggelanana nya euy, nepikeun ka huluna teh tuh. Loh, moal teu panjah ta euy. Alah hebat. Jeung najan begang-begang begung oge euy. Tanagana mah luar biasa. Jeung kawas teu teurak euy di sieu teh. Moal kitu euy. Eta kulitna liat. Nya nu kateuing atuh. Bisa jadi tah. Kulitna teh liat euy. Heulah teu nyangka puguh ge. Hayam begang kitu bisa ngelehkeun hayam anu gede. Lain aya ceuk kuring mah. Nya eta teh jigana begang-begang oge, mun jelema mah sering tatapa euy. Diboga kemampuan anu hebat, boga ajen kasakten jigana mah bah. Nya duka teuing atuh jang. Asa kupira aku hayam aya nu sok tatapa sagala rupa. Sok kawana karep ai taeun teh. Nya mani aneh kitu eta hayam teh. Najan begang tapi hebat. Nya ari bogana mani saling usaha mani gede kitu tangih gua nyagan ku teh. Ari hayamna mani begang, begung, kawas kurang parab, tapi hebatnya hebat pisan. Nya kawas abah nyai. Najan abah geus awakna begang tapi masih kene hebat. Hebat naon abah? Nya hebat we pokona mah. Si abah mah herang babatok geus eueuh-eueukan sakitu ge lah. Iye kurang ajar si ayang dipaleng-paleng ku aing ieu. Ngahina sia, weweulek teh.
Cek eta si Abah jadi nasteung. Lumangsungna eta acara teh. Terus bae malahan mah beki dieu beki loba pamilona teh. Anu ngadukeun hayamna. Tapi alatan anu loba pamilon anu miluan. Atuh acara teh beres dina waktu harita. Sabab wanci teh geus kaburu sareupna. Atuh saheulaanan mah acara teh dipungkas heula bae. Pikeun ditunda, keun keindana isukan rek diteruskeun deui. Rupina wak parantos waktosna pantes teu nya kapan? Ieu acara urang pungkas heula dugi ka dieu, engke enjing urang lajengkeun deui. Ceuk eta nyarum harita teh. Mungkas eta acara, atuh nu lalajo teh balubar we. Nungtutan beralik menguru ka imana sewang-sewangan. Ai nu dadeukeut mah adoan beralik bae ka imah, tapi anu lalajona nu jauh ti lembur sejen mah cenah kadon nginep we kayak pamondokan. Sokomo ari tamu undangan mah alias para pamilon marehna mah geus dipernahkeun di pangidepan anu geus meunang nyadiakeun di eta wewengkon Kadipaten Salaka. Nu teu jauh ti alun-alun, malahan mah dijamu sagala rupana. Ayeuna mah urang caturkeun si Tarman di Rumsyah jeung si Kudil. Di luarna teh keur ngarobrol we di tempat khusus para padagang. Jadi dinya mah aya tenda deket lapakna teh pikeun hareureuh. Alah geus sareupna ujang teh lah acara teh. Geus dieureunkeun heula. Keur rame-rame teh nya alah jeung dagang teh keur marema itu ujang aduh meuni meriah pisan acara teh. Nyabi kuring ge puguh jadi penasaran tetela. Eta pamilon teh hayamna harebat atuh. Abong hayam kegedean wungkul. Hayamna teh sambarangan atuh. Nya ujang aralus harebat. Tapi cikan kumaha mun dibandingkeun jeung sejeluk atuh ujang. Nya ieu mah jadi penasaran ieu. Tapi kuring mah yakin atuh bi. Najan hayamna harebat. Garagah tapi moal bisa ngelehkeun si jeluk atuh. Kapan si jeluk mah hayam anu moal aya tandingna atuh. Nya Kang uing ge jadi penasaran. Sabab tetela rame tah acara teh. Jeung di hayamna teh mani harebatnya lah. Mun seuk diadukeun jeung si jeluk tangtu bakal rame tah. Kumaha uing mah hayang nyako pugu ge. Lamun diadukeun jeung si jeluk eta hayam para gegeden teh. Nya duka teuing atuh. Ya pasti ge rame, pasti ge kalojor atuh ku si jelug mah. Anya Kang, tapi eta nu jadi perhatian uing mah hayam nu harebat teh. Aya sababaraha hiji tah anu istimewa teh. Nya eta hayamna Adipati Suradipraja tanu nalah si belut. Anu awakna teh leueur kawas belut bae geuning Kang. Eta mah mun ditarajang teh disiih bidi-binti teh mani ting soledat musuhna teh. Aneh pugu uing mah. Nya eta hayam si belut teh aneh mani leueur. Aya we hayam teh. Nya pugu bi jeung deui eta si Jalaprang oge hebat sarua. Kagungan Kangjeng Adipati Suryalaga. Da eta we teunggeulana teh kawas boga ilmu tapak banyu beku jeung boga kawedukan Batara Karang. Hebat oge tah si Jalaprang oge. Nya ujang. Tapi danu sejen lagi aralus ujang. Kawasna hayamna ganku Barja eta nu nalah si beluk. Anu begang teh ujang. Da eta we sorana teh nya kawas keur ngabeluk bae. Jeung najan begung jeung begeng, tapi boga kemampuan anu hebat. Eta we hayam sakitu gedenan pikeun ka namru hulunan pikeun ka pejah. Nyabi jeung eta hayam na bogana si Babahlung ge hebat. Anu nalah si Yoko. Eta mah jigana hayam teh di negeri itu Cina jigana mah. Heueuh tah lembur na si Babah teh. Da eta we hayam si Yoko ge hebat. Pamadukna teh kawas heulang. Seukeut oge aduh. Lawanna teh nepikeun ka
tobros tah dipacok. Enya memang harebat atuh, tapi mau lebih hebat batan si jelug atuh nu aya hartina pikeun si jelug mah. Nya Kang, nya uing ge percaya puguh si jelug mah leuwih hebat. Nah uing ge ngadukung si jelug, kan uing ge penasaran kumaha ta lumah ngesungna acara saterusna. Nah hayam saha nu bakal unggul. Puguh ge hese pikeunang tukeunana da halus. Nya atuh puguh ge sarua hebatna, sarua unggulna atuh. Nek kudu di Bandungan bae kumaha ceuk isukan atuh. Nya Kang, nya jeung deui eta si Jabrik oge hayamna Adipati Bayah hebat Kang. Eta we musuhna teh mun kakeunaan ku si ihna geuningan langsung tingkrepek paeh kawas ku beunang ku peurah oray wae Kang. Nganjan katuli saeutik tapi gede balukarna. Nya tah si Jabrik mah kawasna bae si ihna teh peurahan atuh. Nah bisa kitunya Kang. Kapan si hayam mah eueuh nu kacaritakeun aya peurahan atuh. Ya bisa wae atuh euy. Eta si ihna teh dibaluran ku peurah atuh, licik kan bae teh kanyahoan atuh, hese ngabuktikeunana atuh. Nya bisa jadinya Kang. Tapi eta geuning hayam nu sejena oge anu harebat. Kawas boga ajen kasakten hayam teh. Kawas boga kamampuan kawas jalma sakti wae. Ya atuh bener ni arus atuh. Diisian ku kekuatan gaib atuh. Kawas hayam Akang ge hebat. Hanteu hayam dewek mah teh diisian ku kekuatan gaib. Geus puguh hayam dewek mah memang untung we harita teh si Tarman teh kebat penyaritakeun rusiahna. Yen kapan si Jelug mah mangrupakeun hayam gaib wasana ti alam siluman. Nah naon kitu Kang? Nya atuh kapan si Jelug mah hayam biasa kan bae ibana kekuatan gaib bawana tuh supranatural atuh. Oh jadi kitunya Kang, palingan atuh hebat si Jelug teh ada boga kekuatan supranatural mah. Alah enya uing mah pokona mah ngadukung si Jelug. Si Jelug mah nomor hiji, hidup Jelug lah hidup. Si Jelug teh harita teh anu keur di kurungan kongkorong sorana teh mani tarik pisan. Atuh nu daw caricing di sabudeureun eta alun-alun teh jaruring hak. Nah cenah aya sora hayam teh mani tarik-tarik teuing. Jeung sora teh matak ngagetarkeun kana hate. Kayaan di alun-alun teh memang caang. Rapang ku obor, da puguh loba anu caricing teu baralik, khususna mah para padagang. Kitu deui aya sabagian nu lalaju oge ngadon-ngadon sarareh di didinya. Eta tarik kitu teh si Jelug teh kongkorok teh Kang. Nya atuh dah kitu si Jelug mah sorana age tarik kongkorokna teh. Nya tapi mani nepikeun kamu ringgak tah bulu punduk uing mah. Ku sorana si Jelug kongkorong kakaraeun teuing uing ngadengek sora na kitu mah Kang. Ulah kaget atuh. Kapan si Jelug mah boga sima atuh. Tong boroning ku kakuatanana kakaraku kongkorongna oge maneh oge nepikeun ka sieun atuh. Sarua hayam menjadi musuh lagi bakal kitu atuh. Tong boro diadu kakara dipencerong oge. Geus sieunun atuh. Nya berenang bieu teh si Jelug teh nembongkeun wewesena Kang. Bener boga kekuatan naon tadi teh supra naon supranatural atuh. Tah eta supranatural. Hebat pokona mah si Jelug malah. Nya ujang kayaan teh geus beuki peutingnya. Duh, isuk teh beureun ieu teh kudu dagang deui, kudu balanja isuk mah. Kapan ieu teh hayang dagang gorengan, hayang dagang lotek. Hayang dagang si kopi, jadi kudu balanja ujang. Kira-kira na deket ka pasar teh ti dieu nya. Cek eta biru sia jadi inget dina kana poe isukan. Sawa manehna teh kudu dagang deui. Caket atuh bi. Meureun ai ti alun-alun mah biasa masuk caket pasar atuh. Tenang we atuh bi. Masalah balanja mah
ku uing di balanjakeun. Pokona mah isuk-isuk terang beres we lah. Nya ujang nuhun aya kitu manyar kabantuan ka Ibi. Penting mah pokona mah bakal dipersen ku Ibi lah. Ya tenang we atuh masalah eta mah. Nu penting mah sing payu we dagangna sing marema lah. Nya ujang pasti marema atuh. Jeung deui dagang naon wae dina kayaan kieu mah pasti bakal beak, bakal payu. Kecuali anu teu payu mah dagang-dagang. Ya nya atuh. Bi, dagang-dagang mah moal payu atuh. Kalah gara leuheun atuh. Si Bibi mah sok ka mana wae. Jarita teh pokona mah tenang lah. Urusan balanja mah urusan uing. Keun we isuk-isuk keneh uing nu balanja. Cek si Kudi janggupan. Dina poe isupan mah isuk-isuk keneh cenah mah rek ka pasar, rek meuli balanjaan. Atuh ari ku ngobrol mah waktu teh teu karasa. Kayaan teh beuki peuting, tapi kayaan di alun-alun kangaranan di dayeuh. Peuting oge masih keneh rame, becara di lemburan, geus peuting teh jempling, malah ukur kadenge suara jangkrik, cicir jeung sato peuting liana. Tapi ari di nya mah Syekh ku sora jelema malahan mah aya nu can sarare sagala rupa, malah mau pikeun ngahibur. Memeh tuluh mah loba anu haliburan, ngobrol patarik-tarik. Ujang geus beuki peuting tapi nya kayaan di dieu mah rame resep Ujang. Tuh batur mah tuh aya anu haliburan bae. Nya atuh tambah kesel meureun. Kumaha urang teh nah bakal bisa sare kitu. Da mani garandeng atuh Kang. Ai kutu rumah bisa bae euy tong baru di tempat anu kieu atuh. Kapan di mana wae ari geus tunduh mah pasti bakal hees atuh. Nya beki panasaran we uing mah hayang buru-buru waktu isukan, hayang nyaho tah kumaha ketak-ketakna eta hayam. Aduh teh anu harebatna da geuningan nu miluan teh loba pisan nya. Dararatang dah. Para gegedean teh diulem ku Kangjeng Adipati teh. Heueuh atuh, kapan hiji kahormatan atuh sok homo. Lamun nepikeun ka kaluar jadi juara, tang tuh bakal ngelebet ngaranna atuh. Pokona mah uing mah panasaran datang tuh engke mah miluan teh lain ukur para gegedean wungkul. Tapi tira hayat kalangan biasa oge pasti bakal menang miluan. Ya heueuh atuh eta pisan anu dipiharap ku kuring atuh ku Akang. Pokona mah lamun geus dimenangkeun hayam biasa ngiluan kana eta acara pasti si jeluk ge bakal miluan atuh. Ya gitu tang tuwe bakal unggul lah pokona mah unggul. Keur kitu teh tolojol aya Kibanawa. Manehna teh kakara kai jam nu bubuh neneangan. Batur salempurna ka mana cenah? Di dieu geuning. Bapa teh kukurilingan neneangan tetela. Di dieu cari cinga jeung Kibanawa. Mohon atuh di dieu. Nah ari Kibanawa ka mana wae atuh namanya dongkap atuh. Bapa ge kukurilingan neneangan. Tapi da puguh kangaran di tempat kieu. Loba jalma ti mana mendi jadi hese. Untung we bieu teh tingali. Aya suara hayam nu kongkorongok. Anya sorana mah kawasi jelug. Dari teteangan we ka sumber sora teteh di dieu. Anya Kibanawa di dieu. Da abdi mah dagangna di dieu. Kumaha tadi Kibanawa jeung sahabat ka dieu teh? Iya, ya batur mah di ditu tuh. Kami mah di belah wetan. Jeung nu sejena nya acara teh meni meriah pisan malahan mah rame. Leuwih-leuwih di lembur urangnya. Anya atuh mohon rame pisan atuh. Nya bab kula ge miharep mudah-mudahan we atuh kahareupna masih Jaluk teh bisa miluan Jang. Sabab lamun si Jaluk bisa unggul dina ieu acara wah tangtu we bakal leuwih kasohor. Manteh gampang meureun sama kasaksian ku urang oge. Tetela hayam nanti pas kegedean teh lain hayam sambarangan. Hayamna harebat di mana kemampuan anu luar biasa.
Mohon atuh kitu. Tapi ulah salempang atuh. Ayana naonan pikeun si jelug mah atuh. Jajang, bapak ge percaya karena kamu si jelug mah. Pasti si jelug teh bakal unggul, ya mudah-mudahan we atuh. Yang satunya, ari geus puguh di dieu makeun. Bapak rek balik di ka itu tuh. Karunya bisi nurungguan. Ari geus puguh di dieu mah hadewe bisa ngajaga dirinya. Ulah pikeun kajadian naon, ceuk eta kibanawa. Manehna mah ngaleos di kelebah wetan da puguh baturna mah di ditu. Nya mangga atuh kibanawa. Ya beli bade kopi, beli bade naon mah kantun ka dieu we nya gampil bisa de tuang. Kawan ibi anjing mah bade jalan. Nya kadaharan kitu. Anya bi nuhun bi. Itu di kantun lah kukuring ya. Ceuk kibanawa bari ngaleos. Atuh ari geus kitu mah. Da puguh kayaan peuting teh beuki peuting bae. Tidona teh hareureuf bae. Sarare tibra. Kitu deui anu sejena. Geus loba nu tinggal oler. Geus puguh ari nu dipanginepan mah para uleman, para undangan. Geus karerek tibra da puguh geus wareg dijamu. Dipupujukeun disugemakeun ku Adipati Suryalaga. Wanci peuting beuki jempling kiwari mah geus teu kadenge sora-sora jalma. Kibari mah bisa kadenge suara jangkrik cih cire ciang-ciang cari cangkas jeung sajabana mapaesan eta peuting. Karasa hawa teh beuki tiis gue atuh nu sare teh beuki talibra bae. Lan aya nu tingkulisik ari sarena dina tenda mah da puguh karasa tiris. Dan bae ribut harita teh manehna nyimbutan awakna. Ulah nepikeun ka katirisan. Mitra kaum dangu waktu nu lumaku marengan insan nu gemelar di alam pawanangan. Tetela wanci anu dit anti-anti teh. Kiwari wanci isuk-isuk geus sunuk. Perut hideung geus nyingrai kasingraikeun ku cahaya anu sumirat nyangan jagat. Mata poe di belah wetan geus pijil. Nadakeun yen wanci isukan teh geus dimitian. Orang waktu anu enggak atuh harita si kuliah mah isuk-isuk keneh manehna teh geus lilir bari manehna balanja we sakumaha kaperluan jang dagang. Atuh harita teh anu sejena oge pada tingkul isi gudang deragang mah memeh acara di mimitian deui manehna tatahar dagangan sabab pasti bisi kabareg ari geus rame mah. Kayaan di alun-alun teh kiwari mah geus sarang cang tihang. Geus katingali caang. Malahan mah jalma geus katingali. Loba nu aktivitas utamana mah nu daragang. Dari para pamiluan macan aya nu daratang. Da puguh acarana sapuku biasa nyaeta wanci tabu 11 atawa waktu pecat sawet. Euleuh mitra waktosna parantos teu nya kapandinya. Cag heula urang tunda jajara cerita si jelug hayam ka Ibnu ka dieu. Urang lajengkeun dina seri anu salajengna. Atuh tong hilap di like, di komen oge di subscribe mitra supados channel emang langkung ngajengnya. Supaya emang langkung tetap eksis bikin ngahibur baraya di mana ya. Sok sanaos dongeng basajan. Mugi abahan katampis ting tiasa ngahibur pangoberah kana kubu. Menyarengan aktivitas baraya di mana wae ayana. Emang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.